Sok inget karena dongeng anu kacarita ku tiap dalang nyaritakeun aya dewa anu diusir ti sawarga. Nu disebut Dewa Kamajaya sabab geus ingkar tina tata susila kadewaan. Hirupna sakama-kama ngalajur hawa nafsuna, teu inget kana martabat jeung darajatna. Dewa Kamajaya anu pernah patumpang cinta janji pasini hartina bobogohan jeung Dewi Rati. Anu akhirna diusir ku dewa lumpat kamal capada nitis masing-masing, tapi senajan bari kitu henteu bisa pegat cintana. Keukeuh neangan hiji longkrang kesempetan pikeun hirupna papanggih jeung kabungahan sarta kabahagiaan. Abdi geus ngarti kana dongeng engkang. Lamun engkang ngadongeng nyaritakeun dina zaman babad pawayangan anu kasebut Dewa Kamajaya jeung Rati pernah diusir ti sawarga lantaran geus nyieun kalakuan nyirica geus mika bogoh mika hayang antara Kamajaya ka Rati. Rati oge kitu ka Kamajaya sarua pada cintana, tapi anu akhirna diusir ku Batara Guru. Batara Guru teh minangka salah sahiji pangagung anu aya di sawarga Maniloka. Akang geuning apal kana wayang? Kang? Akang geuning apal kana wayang? Make koma lebah dieu tong nyaritakeun masalah wayang, urang balikeun kana perasaan cinta urang duaan. Lamun urang mikirkeun sarta ngahayalkeun jeung ngagambarkeun peristiwa Batara Kamajaya jeung Rati anu diusir ti sawarga nepi ka pisah jeung puka. Nepi ka ninggalkeun sawarga anu endah sarta anu pinuh ku kekembangan kembang kabungahan kabahagiaan jeung sajabana. Ratih ini tati sawarga ngecelakeun Cimata anu ngalemereh anu akhiri jagana. Cimata asal kuat teu jejeg coba bakal jadi hiji mutiara kahirupan anu bunga jeung bahagia. Oke. Sanesna Rati diusir ti sawarga teh teu putus harapan. Sumawana putus harapan. Malah namahan janji jeung pasini. Pokna Dewi Ratih ke Kamajaya, Kang. Sanajan abdi geus balik ti sawarga mudun kamar sapada. Akan diusir, abdi diusir moal poho kana janji jeung pasini anu moal pukah deui sarta hidup bakal ngarangkep ngahiji ngarendeng dina hiji waktu anu utami. Kaharti ku anjeun Dewi. Kang Wisnu. Abdi geus ngarti kana naon rupa dongeng engkang. Menih nya. Menih nya. Muhun. Terus ngagamarkeun antara cinta abdi ka akang oge cinta akang ka abdi. Syukur lamun ngarti mah memang eta gambaran hidup keur urang. Cing abdi ayeuna rek minta saran ti engkang sarta bong-bolongan. Nah Kamajaya teh salah micinta ka Dewi Rati. Nah Dewi Rati teh salah micinta ka Kamajaya. Lamun engkang nyaritakeun teu salah kunaon geuning diusir ti sawarga. Dewi Kang Wisnu. Lamun nurutkeun kana pelatuhan dewa di sawarga memang salah. Sabab tepatna dewa kudu ngalakukeun hal-hal anu teu beuneu sabab. Anu nyimpang ti negari saluan kadewaan. Tapi lamun dibalikeun kana masalah pribadi saha jelema anu teu keuna ku cinta. Cinta eta lain hiji panyakit. Cinta eta lain hiji rereged. Tapi cinta eta pamasihan hakikat ti Gusti. Ngaran cinta henteu kudu cinta ka awewe, ngaran bogoh henteu kudu bogoh ka wanuja. Cinta kana barang, cinta kana mobil, cinta kana harta bana, cinta kana pakaian, segala pun cinta. Nepi ka jurula di pamerintahan negara urang cinta terhadap tanah air.
Dewi, Hmm? lamun Dewi latih turun ti sawarga pisah netelakeun Cimata tapi tidak pukah jeung pisah urang balikeun ayeuna kana raga akang jeung anjeun. Akang geus janji moal boga pamajikan lamun lain ka Dewi. Dewi geus janji moal boga pamajikan lamun lain ka Kang Wisnu. Perasaan teh alam dunya jeung eusina teu matak jadi sugema Kang. Akang ge kitu, daang gula meni asa amis, daang uyah meni asa pangset. Jam sabaraha ieu? Jam 3:30. Panon poe manceran di belah kulon. Biasa nama hujan, aya nama halodok. Sinar layung sakedeung di bakal nemongan cahayana. Aya gitu hujan? Hujan jeung halodok teu meunang nepi ka hayang angin pangarsana Gusti. Tableg. Kang, Hmm? kunaon akang terakhir sadongkap ka bumi? Kumaha? Kunaon akang terakhir sadongkap ka bumi? Padahal ibu sareng bapak Nunggu-nunggu kedatangan akang? sanes maksud teh hayang terang. Memang kabeh hayang nyaho wae ka akang mah. Padahal pikeun akang semua nama teh nyaho akang. Sanajan tu bisa ngegamarkeun Dewi lebalinya. Kang Wisnu, Hmm. mau nyaritakeun deui jeung geget teuy anu mah Kang. Minang teuy. Nya. Ada kitu? Lamun abdi nuju dahar di bumi, Dahar terus sanguna bodas, sanguna bodas, laukna cukup, laukna cukup kayani, gepuk, deeng, marangi, sate, telur jeung sajabana, terus sop, soto, terus anu cukup deui bumbu masakna. semen, Sanes. terus Tapi sanajan api keur nikmat dahar, sangu anu bodas tadi karasa pulen, lauk menang asakan tadi karasana, duh, moal aya bandingna nikmatna tuang. Karek basa 10 huap, diletruk cenah aya bangsa anu kagegel ku haus. Karasana paur jeung leuwas. geus. Akan geus ngerti. Akan geus apal, akan geus maklum Dewi. Sarua jeung kieu teh kecap anjeun dedeu. Nyawis. Cicing atuh Kang ieu canggel. Ulah akan nyabak cangkeng. Komo lamun akan nyabak tarang. Terus kumaha? Sakumaha pisanem Dewi teh beda cara kieu. Nya. Dina hiji waktu akan make pakaian sakitu giningna kaluhur jas, kahandap setelan, sapatu janggung, kaca panon, dasi. Ye candok. Nya terus Duit pinuh, pesak merekis, kahayang gede, gidi gap kota. Ari asup peing ka restoran gog gue dahar tengah dahar wuduk sisi jalan marina gog. Itu beda cara gitu. Jadi kenikmatan, kahegaran, kebahagiaan bisa leungit sekaligus lamun urang teu bisa mawana. Ayeuna dina cinta. Saperti anu dipisangkeun ku Dewi, sok sieun keur ngeunah-ngeunah nikmat tuang geletuk aya bangsal, sok sieun urang keur ngeunah-ngeunah pasini janji bobogohan silih cinta, silih pinuhan asmara, silih sinuku kadeudeung, silih banyu rasa kanyaa, silih uyup madu ka asih. Sok sieun pegat di tengah jalan. Nu dimaksud? nya. Dewi, Hmm. sing percaya kakak. Akan cinta lain ngan aku dina baham. Teu percaya? Teu percaya karena cinta akang. Dewi, teu percaya. Loba lalaki nyaritakeun cinta ngan ukur jadi penipuan, ngan ukur rayuan gombal. Sekeutna baham manusia leuwih ti sekeutna tungtung pedang. Sing awas. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, teu percaya? Bedel dada akang. Sucina cinta akang, murnina dedeh akang, bersihna geget jeung akang anu moal bisa dipisahkeun. Harta nu ngaleya moal matak jadi sugemek pangarep nu pasagi moal sagala nyaning tanpa anjeun jadi batur hirup rumah tangga jeung akang.
teh salah Kang. Henteu. Namun gitu abdi ge janji. Misal berapa puluh kali janji ke Akang teh tiap abrok janji geus bosen deui Kang. Lamun bosen kana janji berarti geus bosen ka Akang. Duh Gusti, Kang nyarios teh kitu demi Allah da beres Allah saksina bujeng langit, abdi teu bosen. Kang? Oh. Kang? Akang punung? Iya. Kang? Lah, Kang? Ajin bosen Dewi ka Akang? Henteu bosen? Hampura Akang bae di sakedeung. Da tadi ge waktu urang datang ka dieu, mega teh reueuk cedeum sakedeung aya nyingrai caang deui. Dewi. Kang Wisnu. Tambah kanyaah abdi, tambah kaumet abdi. Ieu abdi rek masrahkeun ieu, tapi ti Akang pasrahkeun ka abdi. Tuker cincin. Nya. Meuli reuwas. Pasrahkeun gitu geus atoh. Tapi cincin Akang ieu. Tapi sanes kana lima. Ieu cincin abdi matana berlian mes. Sanes Banyar. Berlian mes. Ukiran Surabaya. Ngagalih mah pangaosna 250.000 hiji. Tapi cinta mah taya hargana. Sok urang lebetkeun ku abdi. Bali lebetkeun ku Neng. Meni Neng. Nya. Nya ku Dewi kitu bali lebetkeun? Nya, sok urang lebetkeun ku Dewi. Sok. Teu lebetkeun we mah Kang. Jadi. Lah, cekap. Aya nu Akang, keun ku Akang dilebetkeunana. Sok, kadekeun pananganana. Anu jariji deui. Blus teh. Sasalaman ayeuna. Biasana mah tuker cincin teh keprok sara ulang tahun. Urang udah keprok rangan duaannya. Ngan dua-duana ramona kan sakieu-kieuna deui moal rame mun keprok oge. Akang mah Sok majemel pipi. kunaon Kang tungku? Akang resep ningali berlian. Anu cahayana meuni ngagurilap kieu. Bersih bodas. Cara bersihna pipi Dewi. Abdi ninggal karena cincin anu aya di abdi, anu pamasihan ti engkang ayeuna anu nembe dilebetkeun teh. Katinggal bersih cara bersih hate engkang cinta dedeuna ka abdi. Geus, untuk make geuleuh. Nya. Kang Wisnu. Dewi. Tos wonten. Dewi. Nya. Akang mah Dewi. Kang. Kang Wisnu. Dewi. Kang. Yuk. Ayeuna Nya, yuk urang mulang. Enjing depan deui, nya. Mak. Cai mak. kopi. Naon we ayana asa ulah cai kalomeran. Tah, cai eta lah. Entah nu kamari keneh. Nya. Nu kamari keneh teh maksudna nu kamari ditinyuh deui. Anu kamari capne. Nya. Keur naon teh? Ya ke kakak puteula. Jung. Heotan nya habis kolot mah kadengeun ku anak. Is kesenian, kabudayan. Biasana sanes lumayan.
pagawean saking numpukna. Sampun ya. Reka Bandung ka Majalaya terus naka panyingkiran anu nyanung sok sulaya anu ngora teu kakiliran. Naon teh ngawi teh muni kitu geuning omong-omong teh. Kata-kata itu gunung, ieu gunung Cilamaya balanakan. Itu nyanung, ieu nyanung alasan hayang anakan. Terus asa ngeunah ka itu mah. Terus Resiko dapur henteu diatur, pagawean ngan ngalantur, bentik curug pinter ngatur, pinter aing henteu batur. La 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 la. Kaci gugur meuli bilik balik narek meuli jeruk, nu kolot kabur nu ora balik tungtungna ngalamot curug. Tama iya kana pagawean ya. Geus atuh kakaput teh geura. Jadi tungtung nama eureun ka kaput teh nyari anu ngawih mah. Kacida bunga jadi panganten anyar. Geus moal beres maneh mah. Lain pisineun sakeus ngahaleuang lalaunan ge mesok seor cenah keusik teh kara kenteng rona bingbangeun. Geus jam 4:30 budak can balik deui. Baiklah. Tong sok saban geureuh kudu gede percaya ka anak mah supaya urang gede hutang. Eureunang coba ngarokok teh, Pak. Ini cek dokter cenah ulang ngarokok sok jadi teh tina ngarokok. Ai dung kaung rokona. Ai bangsa denhil mah. Bangsa tina garam henteu. Terjadi karena penyakit cek dokter teh HP ulah ngedaang sang kudu atah. Kudu digedekeun gedaang teh jeung daging hayam. Telur dadar, dar telur. Mak kayak eureun ta kakaput ka dieu. Ta sok diuk dinya. Aya badan mikeun penting. Ieu mah nya. Sanyana Bapak rek badami ti minggu kamari keneh tangtu mage geus maklum sarta geus nyaho masalah anak urang sifatna Dewi. Sagala-galak ning uler kolungakan peti teh sagala-galak nu orai teu ngegel buntutna atuh kolot karo jadi anak taya bedana komo urang sifat manusia makhluk anu pangmulyana anu nurutkeun kana aliran jeung parentah Nabi saur jengan oge lakon kana lakum pi rasulihi uswatun hasanah kitu cek bahasa Arabna. Geus nitih kana wanci nu dianti-anti inggang kana mangsa nu utama budak geus nincak kana masa dewasa. Dina mangsa dewasa manusia bisa nyabang rupa-rupa kaendahan utamana dina cinta. Meni parele nyarita teh dasar pidato. Geus ari maneh deui. Terjadi budak urang teh geus aya ancer-ancer lain ancer-ancer lain rencana malah cik urang mah duaan geus ngarupakeun saluyu jeung mupakat istilah nama doa. Oh nya kieu geranya Cicing heula ke saurang-saurang lana. Budak urang deui teh geus nepi kana wancina ku urang bak kajrenceng-renceng nyang hareupan hiji perkawinan anu utama pikeun manusia mah nyaeta rumah tangga nyakal kadali rabi. Kira-kirana apana kadinya teh satuju? Cicing heula. Eta mah kenyebutkeun satuju jeung mufakat ari maneh geus nyaho kitu calon pisalakin anak urang. Nah mah cara kanu bodoh. Yeuh. Pangkung si nyarita si Rubadi oge yen urang teh bakal boga minantu Den Amran. syukur aya apal mah. Dasar pamajikan akang masih deudeuk si geugeut, si memeut, si rancunit. Si lain gelis galur pantur sok dau di sedau, dat disipat lain. Jadi geus nyaho nya mah oge. Nya geus apal. Yen urang teh bakal boga minantu Den Amran, keur kasep teh ganteng, keur ganteng teh lucu, keur lucu teh loba duitna, jeung sopan santunnya kasasama.
kasaluhureun basana teh sopan, kasahanapeun basana teh santun. Heueuh budak teh eta mah bisa pindah cai ka tampian. Duh Gusti Nu Maha Agung, nuhun abdi dipasihan minantu anu sarupi kitu. Geus heula ke. Kayak gampang teleungeun menekut can cinceng gitu. Ngan aya saeutik nu jadi berat keur apa mah? Naon? Can ditanya si Dewi ne. Ada urusan budak mah kumaha urang, kumaha kolot, aya budak mah cek urang berem-berem. Cek urang hideung-hideung, cek urang koneng-koneng, cek urang kayas-kayas, buktina geuning si Dewi mahnya gresep manehanna kana olahraga dicaram ku urang geus ulah jalingkak teuing. Eureun. Gresep kana lajo beaskop. Gidi ka beaskop, cek urang geus tong lajo ngabaro. Sigana dina segi wedang ieu oge wedang cinta, Lain wedang atuh, gedang widang. mah teu ngabaro kumaha cek urang. Pantau heula. Meuga dikunci da. Tapi pikiran teh geus burit jeung sok loba bejana deui. Kamari ge dikale anu kapalingan leungit sawah 3 kotak. Sawah leungit. Saha? Budak. Oh, syukur, Dew. Duh, kayak dia. Jeung kesang tas di mana? Wih ameng. Biasa we, Pak. Tas di mana? Di Pasir Putih. Aduh, Pasir Putih. Calik. Aya naon abdi reuwas? Sok heula. Aya naon mah? Keuna ke urusan apa? Sok calik dirinya. Abdi geus teu sabar, Pak. Aya naon Bapak nyurang calik? Tara-tara. Minum mulai sakali tadi yuk. Dewi. Abdi. Dewi ti hiji-hiji kabanggaan anak Bapak. Geus bisa ngagamarkeun kanyaah kolot ka anak. Dew. Geus bisa ngagambarkeun nyaahna kolot ka anak. Dewi. Maknya kudu kuliah nu kieu-kieu wae. Tiasa. Tiasa. Saha ieu? Bapak. Anu kumaha Bapak teh? Anu kumisan. Lain kan kumisanana. Nu ngayuga kieu tah. Nya nu ngayuga. Inung? Awewe. Nganung. Nya eta inung nu nyanung. Nganung. Tah. Nya ka Bapak. Nya Ka Ibu? Nya Teu salah. Henteu. Sabab Ayana Dewi teh syariatna ayana Bapak jeung emak, hakikatna Allah Subhanahu wa ta'ala. pisan trieun. Teu salah teh nya. Henteu. Lamun Bapak aya kahayang keke lain kitu. Lamun Dewi aya kahayang ku Bapak sok dikumaha. Sok dilaksanakeun. Terus kumaha dongengna? Di mangsa Dewi keur budak ngarungsing hayang boneka ku apa dipanggaleukkeun. Terus Ayeuna geus nincak masa dewasa meueusan. Terus Dewi sok aya kahayang baju nu hande, calana anu sae, sapatu anu jangkung, alat-alat perhiasan anu cukup ku Bapak. sok dilaksanakeun. Terus Teu aya deui. ayeuna timal balik. Lamun Bapak tadi ka anjeun mahayu, ayeuna anak ka kolot kudu mahayu. Ngarti mahayu? Teu acan. Waktuna bulan tarima anak ka kolot. Tapi Cicing heula. salah apana teh mulang tarima mah kieu geura ieu, apana ieu? Budak Cicing heula. Cicing ieu urusan lain urusan emak cicing dieu dinya. Nyepah tara mah eta mah pan. Cicing heula. cicing mah kene apa? Cicing. Enak ieu. Ayeuna kari kahayang apa? Pertanyaan sakali perlu dijawab kudu jadi anaknya. Manusia hidup ngaliwatan masa dewasa, di mana-mana makhluk geus dewasa, boh lalaki, boh awe ngalaman hiji kaendahan di hidup naon.
pemandangan Terus lautan-lautan anu pinuh ku omakna. wis ulah saja salah tuh harus kalau tapi kaki itu anak-anakan. Terus Ngalaman keendahan kedua ya sok kumawe lah sajak-sajak renau. dua panun dipencongkeun kana omakna laut anu nyeboran. Naon deui indung mana ilikan saha teh? Aing mah kakara. Cicing lah geus terus kumaha? Tuh di ditu katingali aya kemang Tanjung anu geus rigil eueuh daunan karidahana wungkul ka halodoan ngan ukur aya manuk anu keur cicing eunteut dina eta dahan anu geus tanpa daun. Manuk kasebut ngerasa lapar tanpa sayang jeung indungna ngan ukur sorakna Naon manukna? uncuing nu keur ngaleungdeui. Kalaparan tangah ka langit nu nguci hujan, di langit katingali mega anu keur udag-udagan. Eta disebut keindahan. Keindahan naon nu kitu? Keindahan alam. Ayeuna lamun keindahan alam bisa nyaritakeun. Sajabati alam aya nu leuwih endah ti dinya. Pas sore di jalan raya, toko-toko muka neon baranang listrik brui-brai, duit pinuh besak merekis asup ka toko pala pilih pakaian anu sapuk jeung leuwih kahayang. Terus mobil balawiri kajaning Fiat Mercy Corolla jeung sajabana. Indahlah kota. Kuring ngaret ka belah kulon aya merek Petra Estana mobil teu meunang eureun di dinya. Ret kabelah ditu aya gambar jelema keur ngalengkah di sini menyeberang paranti liwat, paranti mendas. Ret kabelah kiri asup ka kanan jalan pelana, katingali endahna toko Asmara Recording anu geus pindah ka jalan pelana nomor 15. Eta keendahan di kota. sajabati indahna di kota, sajabati endahna alam. Endahna jagat sogir jeung kabir. Iya, eta terus geus deukeut, geus timir satik deui. Naon ari timir teh? Cicing ulah. Cahaya di dinya leungit cahaya dunya, anu timu cahaya hati nu cerah. Kaendahan anu utama rahasia pribadi anu teu bisa dicaritakeun bungkem yang karep dina hati. Terus Kelantun nyarioskeun. Pan budakan mah teu era anu bogohan hareupeun bapak ge piraku urang kudu era. Sok. Terus Kaendahan nu katilu. Kaendahan nu katilu? Endahna hati jeung rasa. Hati jeung rasa. Terus Ais Papa cinta, Pak. Dewi